teu aya pertarosan kumaha lamun aya jalma ayeuna teh anu pikun teras ninggalkeun salat aya satauna aya 2 tahunna teras anjeunna anu pikun teh teras maot ninggalkeun ieu alam dunia, apakah salatna kudu dikodoan atawa nepi henteu? Eta urang waler pertarosan eta ku katerangan anu aya dina kitab I'anatul Thalibin juz kahiji halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Man sing saha jalma mata anu maot itu si man wa alaihi jeung netepkeun ka eta si man naon salatu fardhi ari salat fardu lam tuqdo mangka henteu kudu dikodoan walam tubda jeung henteu kudu difidyahan anhu tina itu anhu ti itu si man. Maka ningali kana keterangan dina kitab I'anatul Thalibin bahwa jalma anu kaleresan kakenaan panyakit kolot heg pikun ninggalkeun ayeuna salat anu difardukeun teras maot mangka lam tuqdo walam tufda anhu keun bae teu dikodoan salat nage atanapi keun bae henteu mayar kana fidyah oge gitu. Sabab ningali kana keterangan anu sanesna di antawisna dina kitab Bugiyah bahwa wajib ngalaksanakeun ibadah salat ka jalma anu sampurna akalna. Tapi lamun jalma henteu sampurna akalna sapoe inget, sapoe henteu 3 jam inget, 3 jam henteu eta mah teu sampurna akalna, linglung teh. Maka keun bae salatna teu kudu dikodoan, keun bae salatna ayeuna teh anu ditinggalkeun teu kudu dibayar ku fidyah. Atanapi saur Abu Sa'id mah dina kitab anu sanesna nyaeta lamun jalma anu gering ripuh muncak ayeuna gering ripuhna sehingga kesadaranna teh ayeuna teh henteu 100% hilang tah 2% ninggalkeun kana salat teras maot kataklif ku katerangan ieu lam tuqdo wa lam tufda anhu keun bae teu dikodoan keun bae henteu mayar kana fidyah oge. Anu salajengna wa fi qaulin jeung eta netepkeun dina ieu kaul annaha ari sanyana salat tuf'alu eta dipidamel ieu salat anhu ku eta siman auso anu ngawasiatkeun itu siman biha kana ieu salat amla lamun henteu ngawasiatkeun nya ulah. Lamun ngawasiatkeun eta jalma anu pikun tadi keur dina sadarna bisi manehanana ninggalkeun salat anu kamari teu bisa ngodoan kaburu maot wayahna kabudakna pangodoankeun tah eta mah bisa ngodoan kana eta salat. Atanapi teu mampu lamun loba teuing ayeuna teh 2 tahun ninggalkeun salatna bisa alternatifna dibayar ku fidyah. Teras anu salajengna aya hikayat hakahu al ayeuna teh al abada ngahgayatkeun Imam Abada anis Syafi'i ti Imam Syafi'i. Jadi Imam Abada ngahikayatkeun ieu ayeuna kaul anis Syafi'i ti Imam Syafi'i li khabari fihi karena aya hadis fihi anu netepkeun kana ieu kaul wa fa'ala bihi As-Subki jeung geus midamel di antawisna nyaeta Imam As-Subki anu midamel kana pendapat ieu anu nerapkeun kana pendapat ieu nyaeta di antawisna Imam Subki jalma ayeuna anu pikun teras ninggalkeun kana ayeuna salat anu difardukeun keun bae salatna teu dikodoan atanapi keun bae henteu kudu mayar kana fidyah. Bahkan aya keterangan anu sanesna di antawisna Abu Sa'id bahwa jalma anu gering muncak gering anu ripuh leungit ayeuna otakna leungit kasadaranana 2% atanapi 3% eta jalma nalika ninggalkeun salat keun bae teu dikodoan oge keun bae henteu kudu mayar kana fidyah oge. Wallahu alam.